dugi ka gubrak ka alam dunia, dugi ka ayeuna hirup duaan parantos laki rabi. Alhamdulillah anaki percantan masih kene osok nyesahkeun mamah wae. Ku kituna anak king dina danget ieu mangga dungakeun abdinya ku mama pamugia tiasa mendak hirup kabagjangan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Duh ibu hapunten abdi wirena di perumas seueur pisan ngarehetan ibu kantos kahesean ngurus abdi cekap gelis kaset mangga ditangkep mamahna anaknya. Subhanallah walhamdulillah. Jungkar neng gelis aa kaset anu salajengna ngalih karamah hidup anaknya. Ieu ramah hidupnya anaknya jalmi anu tara ningalikeun kanyaahna tapi percantan dina tungtung gelis kaset anaki sami sapertos ka mama geras suhunkeun dihapunten tilu janten rama. Bapak hapunten abdi lahir sinareng batin, Bapak sing sehatnya Pak, sing damang sing panjang yuswa, dungakeun abi pamugia tiasa ngabangun rumah tanggi anu sakit gelis jung kaset. Insyaallah ku Bapak didungakeun pisan, insyaallah Bapak ikhlas ridho pisan anaki. Punten rama hapunten samudaya kalepatan rumos abdi teh dosa malangpang kana papata seueur nguciwakeun rama. Cekap gelis kaset mangga ditangkep bapana anaknya. Subhanallah walhamdulillah. Jung gelis jung kaset anaknya. Cekap gelis kaset anaknya. Anu salajengna neng mangga ngatawi ayeuna alhamdulillahirabbil alamin sepuh hidup parantos nambihan aya anu disebutna ibu kalih rama mertua. Kukituna gelis kaset pamugia sareng karama kandung hidup. Kitu oge mamah sareng bapak ya tikawit ayeuna alhamdulillah putra putri bapak sareng mamah parantos nambihan. Nu tadina nu geulis hungkul aya nu kaset, anu tadina nu kaset hungkul ayeuna mah anak anu bagja teuing buah arti kembang sukma anak buah hati sesempana raga nyawa. Aduh gelis aduh asep bagja dua kiwari hidup rarabi. Cekap gelis kaset mangga ditangkep mama bapana sasarangan anaknya. Subhanallah walhamdulillah. Jung gelis jung kaset mamah nitip si aa kitu oge mamah nitip si neng. Cekap gelis kaset anaknya anu